Sampurasun. Wilujeng enjing sadayana, wilujeng patepang deui sareng simkuring Neni Nur Alia. Dina danget ayeuna simkuring baris medar hiji materi nyaeta ngeunaan carpon. Naon sih carpon? Sami teu nya carpon sareng cerpen? Yuk urang pedar sasarengan materi ngeunaan carpon. Nah, medar materi carpon kusim kuring baris dibagi kana sababaraha bagian. Nu kahiji aya wangunan carpon, aya ciri-ciri carpon, teras bedana carpon jeung dongeng. Nu kaopat aya unsur-unsur carpon. Supados teu nyangkolong kana waktos, urang lebet kana bagian kahiji ngeunaan wangunan carpon. Carpon sami teu sih sareng cerpen? Carpon sareng cerpen sami wae. Mung bentena carpon mah carita pondok dina basa Sunda, ari cerpen mah cerita pendek dina bahasa Indonesia. Carpon atanapi carita pondok dina bahasa Inggris sok disebat short story nya. Jadi carita pondok. Carita pondok teh nyaeta karangan rekaan atawa fiksi anu wangunna pondok sarta ngan ukur ngasongkeun hiji peristiwa. Carpon umumna nyaritakeun hal-hal anu sifatna realistis, malah sok diangkat tina kahirupan nyata, tapi diangkat tina kanyataan. Ta eta nya nu disebat wangunan carpon. Janten carpon sareng cerpen teh sami wae. Jeung kana ciri-ciri carpon. Tiasa disebat carpon teh kulantaran miboga ciri-ciri anu baris dipedar. Kahiji, jumlah kecapna tara leuwih ti 10.000 kecap. Jadi biasana dina carpon mah diwangun ku kurang leuwih 10.000 kecap. Teras upama diukur ku waktu macana antara 10 nepi ka 20 menit. Lamun istilah Indonesia mah sekali duduknya. Jadi nalika maca carpon mah urang teu ngabutuhkeun waktu anu loba. Teras kajadian anu dicaritakeun biasana ngan ukur hiji kajadian. Jadi pasoalan dina carpon mah tara loba ngan saukur ngabahas hiji kajadian atawa pasoalan. Anu kaopat, palaku nu aya dina carita pondok teu loba, ukur hiji atawa 2 urang. Kulantaran caritana pondok, otomatis palakuna oge saeutik. Biasana ngan saukur hiji atawa 2. Tapi teu nutup kemungkinan bisa aya 3 atawa 4, tapi tara loba. Teras caritana kurang kompleks upama dibandingkeun jeung novel. Tadi teh da pasoalanna ngan saukur hiji kajadian, jadi jalan caritana teu kompleks. Beda jeung novel anu alurna panjang. Jadi dina pasoalanna oge langkung loba atawa langkung seueur. Teras miboga hiji plot setting tunggal tur ngawengku jangka waktu anu singget. Kulantaran pondok janten latar tempat, teras latar waktu biasana kawatesanan jadi terbatas. Tara lila atawa mang tahun-tahun nyaritakeun hiji kajadian ka kajadian sejenna. Teras mere kesan lir nya-nya kajadian. Sok sanaos
carpon teh carita rekaan tapi dijieun seolah-olah atau merek kesan siga anu nya kajadian. Nah, eta ya bedana carpon jeung dongeng. Carpon jeung dongeng salaresna sami-sami kalebet kana karangan rekaan atanapi fiksi. Nanging aya sawatara perbedaan-perbedaan antawis carpon sareng dongeng. Anu kahiji, dongeng biasana ngabogaan eusi nu mangrupa carita hayal. Sedengkeun carpon eusina bisa mangrupa carita hayal atawa bisa oge nyokot tina carita nyata. Janten sok sanaos duanana nyaritakeun atawa jalan caritana nyokot dina carita hayalan, tapi dina carpon mah jalan caritana aya oge nu nyandak tina carita-carita nyata dina kahirupan sapopoe. Beda anu kadua, dongeng kaasup kana carita prosa heubeul. Sedengkeun carpon kaasup carita prosa anyar. Nu katilu, dongeng mah biasana anu nulisna anonim. Ari anonim teh naon sih? Anonim teh teu kapaluruh saha pangarangna. Sok cobi dongeng sangkuriang uninga teu saha pangarangna? Teu aya. Sakadang kuya sakadang monyet saha pangarangna? Teu aya. Mantak dongeng mah sok seueur anonim teu kapaluruh pangarangna. Benten sareng carpon anu nulisna atawa ngarangna jelas. Namina saha sok ditulis di handapeun judul. Beda anu kaopat, dongeng jalan caritana loba teu asup kana akal atawa pamuhalan. Contohna ya aya jelema bisa ngapung, aya sato bisa ngobrol jeung manusia. Kan eta teu asup kana akal. Sedengkeun carpon mah jalan caritana asup akal. Sok sanajan caritana sarua meunang ngarang. Tapi dijieun dina carpon mah eta jalan carita teh seolah-olah siga nu nya-nya kajadian di kahirupan sapopoe. Beda anu pamungkas, biasana palaku dina dongeng bisa naon wae. Bisa jelema, bisa barang, bisa tutuwuhan, bisa sato, atawa bisa oge jin atawa siluman. Sedengkeun dina carpon palakuna biasana ngan jelema wungkul. Tah eta sawatara perbedaan antara carpon sareng dongeng. Kumaha tiasa kahartos? Upami kahartos urang lajeng kana unsur-unsur carpon. Unsur-unsur di dieu nyaeta unsur-unsur intrinsiknya. Naon sih unsur intrinsik teh? Unsur nu ngawangun karya eta sorangan. Aya naon wae? Nu kahiji aya tema. Tema teh nyaeta ide pokok hiji carita nu diyakini jeung dijadikeun sumber cerita. Janten intina mah tema teh ide nya. Terus anu kadua latar atawa setting. Dina latar ieu kabagi janten 3. Aya latar tempat, waktu, suasana. Nah, jadi nu aya dina eta carita teh tempat, waktu, suasanana naon wae. Hiji carita kudu jelas di mana tempatna ya, iraha kajadianna jeung suasana keur carita. Unsur nu katilu aya galur atawa plot. Galur teh nyaeta runtuyan atawa susunan kajadian nu ngabentuk hiji carita. Galur kabagi deui kana sababaraha.
aya galur maju nyaeta rangkaian kejadian nu urutana sesuai jeung urutan waktu kejadian. Jadi tim mimiti nepi ke akhir teu aya nyaritakeun masa lalu. Benten jeung galur mundur. Jadi rangkaian kejadian nu susunan caritana mundur atawa flashback. Siga ke masa lalu nya saha tah hayo. Terus aya galur campuran. Nyata campuran antara galur maju jeung mundur. Jadi aya maju, aya mundur. Maju, mundur, cantik ya. Ta eta. Terus anu kaopat aya watek atawa perwatakan. Perwatakan di dieu teh ngagambarkeun watak atawa karakter tokoh nu bisa ditingali dina segi dialog tokoh, penjelasan tokoh, jeung penggambaran fisik tokoh. Terus anu kalima aya tokoh atawa palaku. Jadi jalma-jalma nu dicaritakeun dina carita jeung loba nyandak peran dina carita tokoh. Tah dibagi kana sabaraha bagian. Anu kahiji aya protagonis atawa tokoh utama. Nu kadua aya antagonis, tokoh penentang atawa lawana tokoh utama. Aya tritagonis, penengah dina tokoh utama jeung tokoh lawan. Anu pamungkas nyaeta aya amanat. Amanat teh pesan atawa nasehat nu rek disampaikeun atawa nu rek ditepikeun ti pangarang lewat carita. Nya ta eta nu disebat unsur intrinsik carpon. Mung sakitu anu tiasa kusim kuring didugikeun. Hapunten saupama seueur kekecapan anu kirang meunah eunteup seureukna. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.